Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murangkali sadaya dina pangajaran basa Sunda dinten ayeuna, urang baris diajar ngeunaan ngalengkepan kalimah nu aya dina pupuh pucung. Prak buka bukuna dina kaca 5. Ku hidep lengkepan kalimah ku kecap-kecap nu aya dina kaca 4. Conto, jeung papada titik-titik kudu akur. Prak ku hidep tinggal dina kaca 4 aya kalimat jeung papada babaturan kudu akur. Prak ku hidep anu titik-titik dina kaca 5 ku hidep ditulis jeung papada babaturan kudu akur. Kanggo salajengna prak ku hidep dieusian sapertos conto. Salajengna buka kaca 6 ngeunaan kalimah sauyunan jeung nu teu sauyunan. Conto di dieu anu kecap sauyunan. Ani keur mantuan indungna di dapur. Salajengna conto nu teu sauyunan. Mun bapana keur maresihan motor, si Udin mah tara bantuan. Nah, ayeuna ku hidep kerjakeun tugasna dina kaca 6. Contreng kalimat nu sauyunan sareng cakra kalimat nu nuduhkeun teu sauyunan. Mangga kerjakeun ti bagian A dugikeun ka bagian E. Wilujeng mancen tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.